Nya berat, nya panas, ieu teh. Kamana si emongnya kita ngajemput teh can datang keneh. Ujang, mana rek mana? Ka dia buru bantuan heula emak. Sakedeung mawa sampe. Iya kerusu udah kebunti ah. Dasar sia Mas Ujang. Dek naon katen bunti. Iya gening si emong teh. Nya ka mana wae sia menilila ku aing di dadagon teh. Udah tuh saya teme sok-sok hayu burukeun. Buru-buru we sia. Nah lila di dadagon teh. Tempo itu jam sabariji. Lain kitu sia teh teme aing teh nenengkan motor hese eueuh teu manggih. Emang motorna ka mana kitu emong? Heuh teuing teme. Tadi mah da aya hareupeun imah motor teh. Lah, nah bisa eueuh. Kade wae atuh aya nu maling. Lain kudu maling teme. Nya kunaon atuh? Urang teh karek udang sare nya. Pas impian teh urang teh boga motor. Aya hareupeun imah. Pas urang hudang motor eueuh. Oh, sia mah emong boro ku aing di waro. Apa teh heueuh we sia gableg motor. Terus kumaha ya aing mau sampe jeung berat jeung naon? Heuh, terus aing kudu kumaha teh meh? Aing teh geus kitu ka dieu nenengan motor. Heuh sia, najan nenengan ka mamana oge nyamal kapangi. Iraha sia gableg motor. Pokona mah aing mah teu nyaho. Pokona mah aing ieu mawa sampe anu berat kieu kudu kabawa, kede mah kudu meuli mobil. Abeh kabawa ieu sampe da berat aing teh. Apaan sia teh teu bisa kana mobil. Berjalan jalan kali mah moal bisa jalan sakieu asup ku mobil. Moal sia teh meh. Halah, bisa emong. Hah? Kumaha carana teh meh? Kan mobil-mobilan sia teh emong. Pasti asup ka jalan ieu mah atuh. Alah, hayu ah. Anu urang balik. Kecebrek wae. Sok buru bawa sampeuna. Kumaha dek mawa sampeuna sia teh emong berat. Mawa kendaraan. Kendaraan kumaha? Sok-sok sia teh tanya kieu tanya. Buru, sia aing kieu, sia mutang ka dieu. Kumaha mawa sampeuna? Tah, ngejuk eta sia di dieu. Ku aing gubuk sampeuna tah. Tumpakeun dina tanggung sia. Sok sia eta mutang di ka aing. Hayu siap teu. Hayu. Let's go. Ngeng. Wah, ini teh mobil. Tolong. Cing Riki mana? Lagi sebangdeun urang suka godeun. Tolong. Sok bawa orang teu naon. Ya mah emang tarik-tarik teuing. Halah ripu aing mah emong. Ripuh aing mah emong. Nyeri cangkeng. Hah? Emeh, aing asa wawuh kana barang ieu. Nu saha ieu? Ieu mah sia nu si Riki. Murag siga nama. Hayu urang anterkeun. Hayu atuh sia teh meh, ieu urang anterkeun si Riki ngarunya. Hayu atuh. Alah. Sok. Aduh, berat kieu. Siam. Sok. Posisi sia kos tadi. Sok. Tah kitu deui. Ngejedog sia. Wah, sok sia kitu deui ka aing. Balik kala. Sok buru siap sia dibalik kala. Ya, geus lagu deui. Aduh, teh meh. Aing teu keuna hate. Aya pirasat naonnya? Paur si Rizky we aing mah, sieun kumaha onam. Hah?
si mohonan. Iya. Ah, eta mah emang ngurak biasa meureunnan ari budak mah. Hayu ah urang init. Ayo temen atuh kita urang balik ah. Ah. Nah, emang itu sampe ngajol. Apa ditalian sampe teh? Urang cokot atuh sana. Bi, tulungan. Nah, mana nyulik urang? Tidak perlu tahu. Hah, gak jelas. Mana reka mana? Urang mana kemari takjil. Berarti bener mana nya? Ente nusak ngeborong takjil teh. Gara-gara mana aing teu kabagean? Hah, saya mah bukan enti, saya mah Riki. Duh, aing masalah tangkap. Dia jelema teh ieu kumaha juk ini aing teu dilepaskeun. Lah, si Eki kenaon mana di dia? Nah, di talian ya. Teuing mah urang juk diculik, teuing naon maksudna. Aduh, coba jelema teh jelas namanya Ki. Lah, mang nah hafal abi aya di dieu. Hah? Rika mana kunaon? Aduh, kelo ieu sampe tanagana. Nukeun ke berat kieu. Ih, si Riki kunaon? Sama tadi teh anu nyulik urang. Aduh, saha eta Iki? Anu wanian nyulik maneh? Mak ngomong teh dek neangan si enti. Panggih ieu mah. Hah? Sinti? Emang Riki mana apa? Ka Sinti? Kela asa apal. Sujang lain mana tadi anu nangan si enti teh? Hah? Jadi kieu mama tadi teh kuring teh dengan si Upi besok makan takjil. Hah, berarti Ampura Ki salah tangkap. Oh sia, Sujang. Amin, hayo ang balik itu. Bukan, sia. Emang Aisyah ke mana? Itu sampe tinggalan. Hayu urang tokot heula. Aduh, sia mah temeh ngedreksakeun pisan. Alah, kus temeh yeur pisan. Sok. Burukeun sia teh. Ayo, Sok sia. Ayo sia teh. Ayo, ini balik. Urang balik. Ngeng. Sia teh tukang, itu tukang, lu tukang mah. Sok.